Aduh Gusti Allah, mudah-mudahan urang disalametkeun tina godaan setan nu mantak urang ngaji ge supaya urang jauh ti setan. Aya nu kieu Kiai, pancena kula maca Quran bae tapi tuyul lasu. Cenah tuyul embungeun ka Quran mah teu siana akur jeung tuyul. Atuh maca Quran karena Allah palain. Heunya atuh asal teu karena Allah berarti eta setan. Gitu bae sih ulah SS. Minggu kemarin mah urang aya Syekh Aziz di Amerika California. Lain jeung rumah sambaraga. Eta masyaallah keur ngobrol nyaritakeun abah na aya ceuriknya masyaallah kadeuleu ku nyana ceurik beres geus ditanya ku kula hadir nyaho begitu diajak ziarah ka Pulau Cangkir jeung ngararas aya foto abah di dieu kunyana dikiki ini yang kemarin hadir di Cilongok atuh emang iya orang Cilongok cekulan. Ya Allah ya nama bisa nempo ke arwah Gusti aku itulah ahli toriko nunges jadi Naqsyabandiyah nyana selalu dipantau ku guruna kang mana baik guruna terus memantau nyahuan guruna. Bahkan begitunya naya di dia guruna terus ngobrol dipoto ana didelekeun ka kula sekitar umur 95 tahun. Ya ada guruna yang tadi kuskolot janggotan coba di dia ge loba nu janggotan mah. Ngan beda tuh janggotan. Tah eta masyaallah zarah kaditu keluar batang hordengna ngageser tek 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 Habib Lutfi Syekh Zaid jeung nyana ngageser cek Habib Lutfi aduh Habib Sahibul Makbarah Abdurrahman cinta senengeun ka Syekh Aziz Masya Allah jadi merenya nama jeung para arwah teh ngobrol kok saja pendi jeung kuntilanak sama akom itu mama kom lah itu iya atuh mantap diangkat nyana pernah diangkat jadi panglima setan alhamdulillah. Geus resmi nyana panglima setan kanyawanana mun aya bangunan gitu bangunan 2 tingkat atau 3 tingkat teu dieusikan nu ngeusiana setan teh bangunan makos kitu teh rohna imah adalah penghuni ketika eueuh diganti. Tah, khusus setan. Aya haji pendi kan ya. Tok. Setan ka nyingkir. Cek setan ka. Kenapa? Ada panglima. Keur kieu mah nyana marah ka kula diangkat gitu marah. Kiai sembarangan bae jaga. Marah ka kula. Apa salah kula seuri bae. Kula seri sebab kula ge nang informasi enti kapten setan. Kula seri. Salah nyana can pahameun bae. Heuh. Marah. Pas aya awewe si Mbak dicetrek gitu. Trek. Sweet. Toel. Nah, panglima setan. Heuhnya. Di imah main remote TV eta kerja di panglima setan nya. Bangku mah gitu. Duh, aju ngaku nya heuh atuh ikut mah teh. Aya piagam neng geus. Penghargaan. Urang tes kabehan lainnya nama jadi panglima setan. Ge anu kudu nama tauhid kapan anu gulak-gilak di jero hate urang teh. Anu kudu nama syariat tu gulak-gilak di jero hate urang teh. Anu ngamaenkeun urang teh kudu nama tauhid, syariat.
tetapi urang teh kapan dipaenkeun teh ku nafsu. Ai nafsu kendaraan setan, berarti urang teh panglima setan. Mejeuna aya nu leuwih dahsyat tibatannya ge di dieu Haji Pendi aya. Lamun Haji Pendi diangkat panglima aya rajana di dieu. Saha cenah ge? Alah loba lah pokona mah. Ulah kaget Haji Pendi tetep. Haji Pendi mah rada bawahan saya teh. Aya rajana di dieu. Raja setan di dieu aya. Mana lah pokona mah. Engke cenah hayang nyawa belah hareup apa kanan apa kiri. Belah kiri kabeh. Deket apa jauh ngarendeng. Iya keur carita urang kabehan teh ya jadi panglima setan sebab ngahayu-hayu ka hayang setan. Urang disebut panglima setan mah embung ai kalakuan horengan urang. Untuk Ki Haji mending tilok maca Quran osok nge-SMS ka jahe emang lain setan. Aya bae papanjika da. Saya tak lah lain sasaha. Jurig punya lah jurig. Aduh Gusti Allah. Mantap ieu pencucian otak ieu ku ari di dieu teh. Oh aing horenganan jadi kepala setan, panglima setan, raja setan. Ngaku ku ari jaheuh. Mun can dijabarkeun teh rek ngaku. Teh ngaku barang geus dijabarkeun jaheuh horenganan. Itu mantap kula teh asa-asa ngomong jeger-jeger bae. Emang kurang kula jelema ieu setan da bacahan. Sapira ngomong jeung setan atuh. Lah murunan kiai ge setan itu gitulah meureun itu sesama setan jangan saling mendahului lah. Aduh Gusti Allah mudah-mudahan urang disalametkeun tina godaan setan nu mantak urang ngaji ge supaya urang jauh ti setan. Aya nu kieu kiai pancena kula maca Quran bae tapi tuyul lasu cenah tuyul embungeun ka Quran mah tuh siana akur jeung tuyul atuh maca Quranna karena Allah apa lain heuh nya atuh asal teu karena Allah berarti eta setan kitu bae sih ulah hees kos kori eta teh ngomong tapi karena Allah masalah bisa cara kan bisa. Nah, ieu keur carita